Para mitra kumadaramang, alhamdulillah Mang Jaya hibar pangduati para wargi, tiasa mancen tugas neraskeun aca dongeng nu katunda, carios nyambung can judulna neangan Bapa karangan Kileksa. Ayeuna nincak bagian ke-75 para mitra. Aduh, mohon sabada namatkeun bagian ke-74. Ayeuna urang teraskeun bagian ke-75. Atuh episode para mitra sadaya sadinten mung 2 episode enjing-enjing sareng wenginya para mitra jam 8 enjing-enjing jeung jam 8 wengi upami dongeng hayang nu tamat tiasa aya di playlist di toel playlistna para mitra di toel dari di YouTube main toel-toelan sok toel para mitra sadaya tah ke di YouTube aya playlist toel playlistna para mitra sadaya aya Lodaya Mamalihannya Lodaya Mamalihan 57 episode tamat eta para mitra mangga nyangakeun sareng aya balik di Nusa Kambangan ieu sadayana 80 episode tamat deh mangga nyangakeun para mitra ka wargi-wargi Mang Jaya Mang Jaya ngahaturkeun nuhun ayeuna mah urang teraskeun neangan Bapa karangan Kileksa dina bagian ke-75 wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna neangan Bapa karya Kileksa dina bagian ke-75. Para mitra sadaya, mangga nyangakeun carios nyambung judulna neangan Bapa karya Kileksa dina bagian ke-75. Carios ieu ngagambarkeun sepak terjangna Anggara dina anggoning nanjeurkeun bebeneran bari numpes kajahatan. Para mitra kaum dangu, balad Anggara ungut-ungutan kabege ngarti kana tujuan Anggara. Atuh geus kitu mah sarereata tantatan carincing pageuh kancing saringsek pageuh iket siap sadia pikeun nyang hareupan karamat. Samemeh tepi kana wanci Isa geus jol aya utusan. Nu ngahaja nepungan Anggara sapara kanca bus ka masjid brek deku nyang hareupeun Anggara pok nyarita. Unyuk uningasun salira sapara kanca diaturan linggih ku Pak Ici teh mugi enggal sumping saurna teh ceuk eta utusan sopanaker. Bapa saurkeun ka Pak Icinya engke bada Isa kitunya. Ieu kapameng nuju reureheula bari ngantosan wanci Isa da moalami. Sumangal sejandi dihaturkeun deui ka Pak Ici permios atuh. Jung nangtung. Leos indit ninggalkeun Anggara sapara kanca. Waktu tuluy nyerelek. Jangkrik jeung gaang reang di sarada. Harita teh hawa peuting karasa tiis. Ari langit lenglang taya aling-aling bentang baranang mapaesan poekna peuting. Urang lembur cidahu rada regreg peuting eta mah lantaran dina waktu anu singket. Beja geus sumebar yen kalemur dahu, geus datang pitulung ti pangeran, magarkeun teh baris aya nu ngabelaan maranehanana, aya nu baris ngajait tina jurang katunggaraan. Ari di imah kulisi loba jelema meuni rame. Lampu ngemprai caang nu dariuk meuni ngajajar, tiburuan ngariung bari cingogo recok ngaromongkeun kajadian tadi. Rata-rata maruji kana katanginasan balad Anggara. Sabot keur guntreng kitu jol aya nu diutus teh langsung laporan ka Pak Ici. Yen Anggara moal waka datang cenah. Kagok ku waktu Isa atuh kulisi teu bisa maksa pok ngomong ka sakur nu hadir. Dulur-dulur sakabeh, hate kuring leuwih regreg jeung pinuh ku kapercayaan. Den Anggara sapara kanca kawas-kawas lain jalma samanea. Lain jalma samarangan kukuring geus kajudi anjeunna pasti capek, lapar, hanaang jeung sajabana hayang reureuh nu salse. Tapi nu dipentingkeun ku anjeunna lain dahar lain nginum tapi salat. Taya hiji ciri anu mandiri jadi bukti anu nyata yen Den Anggara kasusah baka hartina mah jalma hade, jalma utama. Tah kulantaran kitu urang kudu yakin sagala kasusah bakal aya nu ngabelaan, kasedih bakal aya nu ngalidih, muga-muga si jahat jeung si durjana sing tereh kacerek. Hareta para mitra sadaya hadirin nyebut amin saur manu. Sarerea beuki gede kayakinan yen Anggara bakal bisa diandalkeun. Sarta teu matak hariwang dageus kanyahuan Anggara teh jalma hade. Heuleut sawatara ti harita buru dula opat jalma datang. Sawatara waktu
Tayalian Iwati Anggara jeung baladna daratang ka imah kulisi. Sabada nanyakeun di perjalanan rada anggang ti masjid kadinya teh. Assalamualaikum, cek Anggara uluk salam dijawab ku pribumi meniraong patarik-tarik. Kulisi mapag kaluar menidagdag deg-deg kawas mapag menak gede tidak ieu. Sabada silih bagiakeun gek Anggara diuk ditepas. Balarea nugeus hempak ti tadi keneh nyereng ka tepas. Pada hayang ngariung di jero ngan hanjakal tempat heureut. Sawareh mah kapaksa rajeg di luar. Den? Oh, hatur lumayan mangga dileueut. Kulisi nunyuk kana kadahara dugeus ngabarak. Menis sagala aya. Anggara narik napas dina hatena muji geuning balageur urang lembur Cidahu teh. Saeutik ge taya niat goreng hate eueuh nu neuteuli kalah malik asih ka Anggara. Padahal tadi teh teu kurang-kurang nu ngajurah roh ku Anggara sabatur-batur. Pak Ici abdi teh bingah liwat saking berat nyuhun berat nanggung berat kanggo narimakeunana. Katuangan nu sakieu seueurna estu euyeub kanggo nyagikeun kuring. Atuh lumayan we dena sanes nu sae ieu teh. Nuhun katampi Pak Ici. Brak dalahar balake cerakan malah lain semah wungku nu recok teh. Dalah pribumi ngilumairan atuh meuni asa beuki congah para mitra. Karasana teh asa geus wawuh lila teu asa jeung jiga. Sanggeus wareg barang dahar kakara Anggara teh nuluykeun deui obrolan hayang leuwih jelas dina perkara si Wirja. Pak Ici, kuring teh hayang jelas pisan masalahna. Nah kumaha atuh mimitina pangna aya kajadian kieu. Anu mawi mang teh heran ieu teh. Bete gugur teu angin ujug-ujug jelbu jelema jahat. Aneh deui aden. Kawitna mah nu dipaling teh ukur para mojang, parawan nu keur meujeuhna rumaja. Nah, kabeh dieu pahibut seueur nu laporan magarkeun teh hartabana di Badog cenah. Leungit hayam geus teu aneh, leungit pakaian geus biasa. Tampolana sangu sadulang dugi ka leungit sareng dulang-dulangna. Atuh beuki geumpeur we di lemur teh aden. Ceuk Kuli. Sanu pangheulana janten korban. Nyi Irah anak Bi Asmi tukang warung, nupang payuna mendakan si Osan. Nu tadi koko wowongan dina pipina bareuh. Mun kabur sok kumaha carana eta jalma? Tara kanyahoan ngileusna den. Margi jiga setan we, sakti pisan. Ukul sakolepat kabur, terang-terang ngileus we. Malih mah taya tapak-tapakna acan. Malah kan tos diudag da teu aya pisan lacak lebeng we sesah maluruhna. Anggara ungut-ungutan. Pantes ku kitu teh mah geus kasawang si Wirja tang tulain jago sakatiga. Lain jalma jore-jore ngan ku Anggara mah geus kaukur tang tu eta jalma ngarti pangna ngalakukeun kajahatan kitu teh lain butuh-butuh teh ku parawan jeung hartabana tang tu aya nu dianjing cai aya nu didodoho. Mang Baraja kumaha pamendak mamang ceuk Anggara. Murang nungguan ieu mun aya naon-naon mang nu bakal maju. Ulah sieun ulah hariwang si Wirja buna sahanya bun mang ceuk si Wirja nemongkeun wawanen. Saliwat mah jiga nu somong jeung adigung dir asa aing panggagahna. Tapi memang kitu kanyataanana sabab Ki Baraja kungsi babarengan jeung si Wirja di Guha Peteng. Nya eta mah nyangakeun ka aden sabaraha kanca bade kumaha cara newakna aden langkung paos sarta aden langkung uninga. Kieu atuh carana Pak Ici. Kuring rek cicing di lemur rek nalungtik sagala rupana sugan dina hiji waktu bisa manggihan si Wirja nu jahatna. Mungun mangga. Ker weh ngalawadul. Sagala dicaritakeun mimitina ti urusan kahirupan sapopoe. Urusan tatanen, urusan pamarentahan, kamajuan lemur jeung sajabana. Beras kana soal keamanan jeung katartiban anu ngait kana perkara si Wirja. Kira wanci sareureuh kolot anu nyorog mimiting urangan. Loba nu amitan teu kuateun ku tunduh atuh akhirna mah kulisi ge ngarti. Ki mah pasti capek jeung tunduh pok nyarita. Hae den Anggara nahabet kajongjonan teuing ngobrol teh. Bilih parantos pala ileleson mangga atuh. Tos disaegekeun tempat ulah asa-asa di mang mah sing raos-raos sapertos di bumi ku anjeun. Mung kanggo neng wayahna nyaliranya itu di kamar tengah. Mangga Pak Ici hatur nuhun daleres capek kuring deui teh. Geus kitu mah Anggara sapara kanca reureuh heula. Arasup ka kamar nu geus disayagikeun teu kudu wudu matak pikabetaheun. Angel arempuk kasureun nya kitu keneh sapribodas bersih jeung seungit. Nyaan para mitra kulisi teh ngahormatna nya daharna nya tempatna estu diperhatikeun pisan. Anggara jadi salempang sok sieun tibra teuing sare nu akhirna ngurangan kana kawaspadaan. Sok sieun datang musuh dina mangsa keur sare tibra. Ras inget kana papatah akina yen kudu bisa nyengker hawa nafsu,
kudu bisa merangan rasa ulah haripet ku teureun ulah sare keur tuduh ulah dahar keur lapar. Atuh nu sejen tinggoledag kana bantal teh Anggara mah cungleuk we sorangan. Ngajentul ditungtung kasur najan panon cepel hayang sare ditahan sabisa-bisa sok sieun kapulesan. Kaayaan kitu kanyahoan ku Ki Baraja pok ngaharewos. Aden, nah dajan kulem. Beki lemes ngomongna da eta cenah mineng ngabandungan batur. Mun ngomong ka Anggara sok saropanaker, Mang Baraja kuring hariwang ya. Bisi kapulesan, nu akhirna poho kana balai ieu lembur sasat keur sangar loba pibalayeun lantaran keur dikawasa ku si Wirja. Mun kuring sare tibra bisi ngabongohan, nu akhirna cilaka akibat katalobehan tah kulantaran kitu najan tunuh ge kuring moal ka sare bisi aya naon-naon. Temal Anggara tandes. Ki Baraja ngartieun manehna jadi teu tulus rek sare. Kudiang hudang deui ngajogo nangkeup tuur, leng mikir breh pangalaman baheula zaman keur ngora, zaman keur ngajawara, zaman keur ngalajur nafsu ngumar amara. Tunggu dirarud satang dirumpak kungsi ngalaman sare di hiji mahrana kulantaran tas capek teu kanyahoan jeung teu karasa tibra sare nu ayeuna ampir cilaka aya nu nyekek ku musuh. Mat munyak ngona jeung saha guruna nya kitu cek gerentes Ki Baraja. Muji ka Anggara nu leuwih hade perhitunganana cacakan ngora keneh kasebut atah dina bidang pangalaman. Tapi Ki Baraja teu loba omong diuk nangised. Ngadeuketan bilik tuluy nyarane ari Mang Dampa geus kerek meuni nyegrek teu mikirkeun itu ieu. Anggara jeung Ki Baraja cunggelik nahan tunuh teu wani-wani sor teu wani sare. Lila-lila Ki Baraja ngarasa watir ka Anggara pok ngomong. Aden, ulah nyaling sarerea keun Mang nu melek. Baik aden geuna kulem. Anggara kerung omongan Ki Baraja karasa benerna. Matak naon mun giliran. Sabab mun teu saretas capek bisa ngurangan kana katanginasan, ngurangan kana pamikiran bari pok ngomong. Bener atuh Mang, leuwih hade gilirannya pek atuh ulah sarenya. Keun kuring rek sare heula engke tengah peuting kuring geuingkeun, Mang giliran sare. Cek Anggara bari goledag ngagoler. Mangga den, mangga. Ki Baraja seuri leutik. Renghap narik napas jero geus kitu ngawatak sirepna ditiupkeun ka Anggara ser hilibir aya angin leutik lengut reup Anggara sare meuni tibra poho kana naon-naon. Ki Baraja bener-bener satia. Manehna satia satuhu kana parentah ti Anggara. Manehna teu susah najan teu sare ge da geus tuman jeung boga elmuna. Lamun Ki Baraja sare boro-boro aya manusa nu ngadeuketan, aya tai cak-cak murag kana bantal ge bakal kalengieun. Ki Baraja ngupat dina hatena, wah, nya make kudu sieun aing moal kapalingan. Hees mah nya hees we. Keun musuh aya waktuna. Kitu cek hatena tuluy peureum bari nulak mangkeup harigu tapi tetep nyarane kana bilik. Para mitra kaum dangu, parat nepi ka isuk Anggara teu lilir-lilir. Ki Baraja teu ngageuingkeun dihaja Anggara teh sina sare tibra. Karunyaeun Ki Baraja teh ka Anggara ngan basa hayam jago raong kongkorongok sarta manuk saoran saeran rewang patemalan. Sirep Ki Baraja ditarik deui kulisik berai Anggara beunta lilir tuluy nyaring. Paya kumaha teh Mang? Anggara bari gigisik. Berangjang wanji subuh. Tai saeran geus rame hayam jago raong kongkorongok. Lain geus waktuna salat ieu teh. Ceuk Ki Baraja neuteup ka Anggara. Oi. Nya Mang geus wanci subuh mah kudu salat subuh ieu duh. Ai. Nah teu ngageuingkeun atuh Mang. Keun nya. Pokona mah aman we, tembak Ki Baraja. Anggara ungut-ungutan manehna ngarti kana omongan Ki Baraja. Tuluy ngageuingkeun Mang Dampa korejat Mang Dampa hudang tuluy gigisi. Luak lieu kret kana bilik kret kana jandela tuluy dengdek ngadengkeun sor hayam jago jeung manuk. Meungeus geura bijil Dampa beurang sia. Ceuk Ki Baraja bari nepak tak-tak Mang Dampa. Aduh, rarasan deh karek kreup sare teh. Mang mah karek kreup kumaha ieu geus subuh. Anggara tuluy kaluar ti kamar, Mang Dampa jeung Ki Baraja nuturkeun. Peuting eta salamet teu aya kajadian naon-naon jeung aneh deui. Si Wirja teu lol-lol taya laporan nu kabangsatan taya itu jeung ieu nu tumiba ka urang lemur Cidahu. Beurang Anggara jeung kanca-kancana ngahajang ngider ngurilingan lemur. Sakapeung sok ngahajang nyimpang ka hiji imah nepungan pribumi nanyakeun kasusahna, nanyakeun naon-naon nu geus kajadian. Ku ayana Anggara kitu barudak warani deui ulin, indungna oge teu melangeun, teuing kumaha bet asa reugreug.
Lalakina aya nu wani ka sawah nempo pare, aya nu wani ka kebon rek ngalasuluh bari ngarit. Ibu inu nu karolot ciga nu taya kasieun warani de liar sakumaha biasa. Kitu parobahan di eta lembur sabada datangna Anggara jeung baturna. Cag urang tuna heula para mitra, engke kasamper deui. Ayeuna urang malikan ka tukang nyaritakeun si Wirja nu ngumpul-ngumpulkeun mojang. Harita kira wanci pecat sawat si Wirja ngajentul dina batu. Nenyokeun para tawanan anu ngagulung di jero sedong. Pakaian kalotor buuk karusut beungeut rata-rata haropak pias. Memang ari kadaharan mah cukup, tapi naon hartina loba dahareun mun pikiran ruwet jeung loba kasieun. Loloba namah teu daraekeun balang dahar najan dihayo-hayo oge ku si Wirja. Dahareun teh antuk namah pada ngantep. Tungtung namah dialungkeun ka leuwih dipake mara beunteur jeung bogo. Harita si Wirja kerung mikiran lampahna. Lantaran nepi kadanget harita can aya laratan ngeunaan Anggara. Can kadenge beja yen aya nu milu campur kana urusan manehanana. Tetela kasaktian aing can aya nu nandingan. Buktina geus sababaraha poe ngaganggu urang lembur Cidahu. Can aya jago nu bijil. Biasana mun aing ngacaukeun lemur kudu aya nu nemongan sihum. Siga nu heueuh hayang ngabela balarea hayang disebut pahlawan. Tapi kiwari cempling taya sahulu-hulu acan. Geus eueuh nu jago di lemur ieu teh. Kitu nu kapikir ku si Wirja. Ret kana para tawanan nenyo para mojang nu parias jeung kalotor. Joro-joe aya niat ngaheureuyan hayang nyoo anu mongplo. Hayang seubeuh neuteup nenyo moho nenyo pok ngomong. Nyai, salu geus hayang paeh. Kebeg sarerea ngarenya greuwas. Sabab nu naja teh aneh bet nanyakeun nu hayang paeh. Saha pijalemaeunana da sarerea ge rata-rata hayang panjang umur puguh we taya nu nembalan. Punyai harayang keneh hirup hartina can hayang paeh kudu nurut kana parentah ti bapa. Sok buka pakaian kabeh tuluy marandi ngarateu kalotor kitu awak teh bapa wa teu resep ningali nu kalotor teh jari-jiban. Para mojang bingung. Gugu atawa ulah sabab asa era ari kudu mandi disaksian ku Wirja mana temen komolototna moho nenyo kokomoh nenyo anu donto para mitra. Tapi tadi geus diancam singsa nu teu nurut tinang tupang heulana paeh. Kapaksa silih reret silih kiceupan nu akhirna mah sarerea satuju. Rek ngagugu kana kahayangna si Wirja. Kabeh ngulisik tuluy laleumpang muru leuwih sanggeus tepi baragadal muka pakaian pating purungkut. Pating poyongkod sieun ditenyokeun ku si Wirja. Bagus. Sok maradi ngarojai nyai. Cek si Wirja bari nangtung. Nulak cangkeng aksi pisan para mojang taya nu baha. Pating gujubar kana leuwih tuluy marandi bari jeung tiris oge. Jabara daerah ditenyokeun ku si Wirja. Geus kitu sinaharanjat digiringkeun kana sedong kawas pangagiringkeun meri. Biribit kabeh kana sedong pating poyongkod pateep silih sedekeun ngarahadahan. Da puguh tiisna keur di dinya teh kaayana teh para mitra. Alus. Daina kieu omat ulah aya nu wani bijilnya. Mun bijil ti sedong paeh bagianana. Bapa rek liar neangan dahareun keur hidup. Omatnya ulah arinit bisingkeung bapa rek ngonang pangawal pikeun ngajaga hidup sakabeh. Cek si Wirja tuluy mapatkeun ajianana ngonang bangsa orai nu galak. Teu kungsi lila. Sada orai torojol orai welang segede bitis. Huruna culeungge retahna ngelel. Panon bolotot koceak para mojang pating jererit. Sieun nenyo orai welang anu sakitu gedena mangkaning taya tempat keur lumpat. Eueuh lolong kerang keur ngejat da si orai teh bijilna tina leuwih ngadangong di lawang sedong. Ulah sieun ulah keung. Ieu orai bager galak sote. Orai sejen nu galak mah. Lamun macok matak alah bahaya pokona tak bareu. Moal ieu mah moal naon-naon. Sing betahnya bapa moal lila. Cek si Wirja harita tuluy ngusapan hulu orai. Si orai bangun lineuk. Di usapan teh cicing bari lel-lelan lila-lila buntut na ngaringkel. Awakna buburingkalan puringkel ngagulung huluna culeungge di tengah nyang heuy di jiga nu aya taya tanaga. Para mojang jempe teu wani pating jererit si Wirja teu malire deui kana para tawanan. Jeleng luncat kana leuwih kucuprak las teu katenya ku para mojang. Si Wirja geus hanyat ka darat gigi brig miceunan cai nu nyangsang dina awakna. Ngan aneh bajuna teu baseuh kawas entog we kalakuanna teh. Gandeang leumpang rek indit ka lemur Cidahu.
Para mitra kaum dangu, angin letik ngahiliwir nebak kana daun awi, arojag ayun-ayunan, sora pating korosak awor jeung sora cai di walungan. Manuk recet di sarada patembalan jeung baturna jajab si Wirja nurek lunta kalemuran Cidahu. Teka caturkeun di jalana si Wirja anyog ka sisi lembur. Manehna teu buru-buru asup tapi nyalingker heula kana rungkun cau. Nyempot jiga nu susulumputan panon melong ka imah nu pangdekeutna. Breh aya hiji awewe keur sasapu di buruan ngosrek teu aya nu kahariwang. Anger lemur teh. Can aya beja pikabungaheun. Kudu kumaha aing ye, tapi sugan aya beja aing rek ngadeuketan eta jelema. Tapi si Wirja ngusap beungeut sakilat ngagenti kedok ku kedok ajaib warisan ti guruna. Dadak sakala salin jinis minarupa beungeut siga aki-aki malah awakna rada dibongkokeun. Tuluy kaluar tina panyumputan nyampeurkeun ka si ibu nu keur sasapu. Barang jol kadinya oho-oho babatukan ngarah anu sasapu ngalieu. Nyawe si ibu teh ngalieu sasapuna ngaraneg heula malah mahpok nanya. Bade angkat ka mana Aki? Bari melong. Bade ka lemur Cidahu nyai bener kitu ieu. Leres-leres pisan ieu lemur dahu mah bade ka saha kitu? Ieu pugu keur ngeangan incu ieu teh geus lila ini ti lemur. Teu aya balik-balik geus lila naker teu manggihan kitu nyai. Si Wirja nanya dari anaker. Saha pitu putu Aki teh jeung jenenganana? Poho deui ngaranna mah da geus lila teu tepung. Ngan anu sidik mah awewe hiji lalaki hiji ngalora keneh. Dibarengan ku kolot duaan. Nu hiji gagah jeung segut puji amprotan hiji deui mah jiga lorongkong. Si ibu ngahuleng. Ras inget kana teteh nyoan tadi da kaburuan imahna aya nu ngaliwat nu tadi teh tayalian Anggara sabatur-batur. Geus ibu si ibu nyarita deui. Sanes jang Anggara kitu? Tahu inget ayeuna mah Anggara ngaranna oge. Aya di lemur ieu nanging ka mana ieu mah da teu ditaros tuh pilarian ku Aki ka Palikulon. Hehehe nuhun atuh nyai nuhun pisan. Si Wirja teh sirikna sura. Manehna geus bisa neguh tangtu nu dicaritakeun ku si ibu teh musuhna. Nu memang kungsi kadenge ngaranna nyatana Anggara da basa di Cilentah si Wirja kungsi nalungtik Anggara sabatur-batur. Cenah les si Wirja ngiles ngan sakilat puguh si ibu teh nyaksian menibun celik bakat ku kaget. Teu nyana bet aya jalma anu bisa ngiles kacida cepetna. Lila-lila si ibu reuwas. Cerit ngoceak teu pupuguh tuluy lumpat muru ka imah. Sapu nyere dialungkeun brug panto ditutupkeun sieun bisi si Wirja kadinya. Kebat lumampahna Wirja manehna muru ka tengah lembur. Kaparengan aya buruan lega sisi jalan reg eureun di dinya. Rarat-reret neangan jalma matana galak alah batan mata heulang. Teu burung dadang pimusuheun aing teh. Nya inget ayeuna pasti si Jajaka nu ngagokan ka si bewok teh Anggara ngaranna. Untung aing ka dieu mun henteu moal nyaho ye. Tapi di mana ayeuna nya? Si Wirja tuluy rarat-reret. Tapi taya jalma nu katenyo eueuh budak-budak acan. Si Wirja rada bingung kumaha mancingna Anggara asa hese rek bergerak. Tapi dasar jelema jahat loba akal jahatna. Ret kana garduh rona di dinya aya kohkol ngagawing. Nyeh si Wirja seuri celeng beresat muru garduh kop kana pana kohkol tuluy dikurulungkeun. Geus kitu ditihtirkeun satarikna. Ngadenge sora kohkol jama curing hak disangkana aya karaman. Harita tua kampung keur ngawadul jeung tatanggana nyaritakeun kahirupan sapopoe. Barang ngadenge kohkol meninga guru bugbok ngomong. Hai naon ieu teh? Pokna tuluy singkil. Teu loba carita beretak manehna lumpat pangheulana. Atuh harita teh muru ka garduh tatanggana nu tadi diajak ngobrol nuturkeun paneuri teu lumpat manehna mah. Barang grok ka hareupeun garduh tua kampung colohok mangi jalma anyar pinanggi. Pakaian sing sarwa hideung beungeut pikasieun buuk kusut ngarereuwing. Kisilah. Nanaonna kolokol wayah kieu? Aya naon itu teu pupuguh teuing? Ceuk tua kampung bari mencerong. Tapi haretan rada hatena rada keung para wargi sadaya sarta jajantung naratung. Ragnuna kolokol eureun. Ret katua kampung cakakak si Wirja seuri. Bungaheun dumeh aya jalma nu nyampeurkeun da memang kitu maksudna ge hayang aya jalma nu datang. Bagea euy, sumur buru-buru datang. Sangaran si lain, naon pangkat si lain? Si Wirja nulak cangkeng kuleungeun kenca.
Lengan katuhnya kalau keneh panakol. Udah loba tanya pertanyaan kami gera jawab. Ngan bisi siling penasaran kami teh tua kampung. Kabeneran siling teh tua kampung. Paingan geus kolot jeung kampungan. Pantes. Pantes. Seak karita para mitra beungeut tua kampung geuneuk amarah mimiti bijil. Lantaran ku sakitu ge geus sidik jalma nu aya hareupeuna teh lain jalma bener da ngomong nage ka mana-mani. Urang ajar sugan kudu ku ieu sia teh ieu. Ceuk tua kampung bari nyabut bedog. Seak narajang ka si Wirja nu diarah teh carehamna rek harita teh pamrita rek dipapas ku manehanana. Para mitra kaum dangu, tapi matak heran para wargi. Si Wirja mah teu ngised-ngised acan ngan leungeun katuhun nyekel panakol kokol sakilat nakol pigelang tua kampung. Hiuk cebet treng bedog ngacleng jauh naker. Koceak tua kampung ngajerit leungeun asa potong kekerepengan bari aduh-aduhan. Aduh, tolong ya aduh, tolong. Cenah tuluy munur bari muringis nahan kanyeri. Cakakak si Wirja seuri jolad ngalengkah nyamperkeun tua kampung nu unur-unuran. Kolepat peletak panakol kohkol kana tarang, lengak tua kampung ngadang heuk. Tetenyoan ngaburi nyai sakedapan mah poek tapi brai caang deui. Ngan sirah jadi lieur tarang ngajendol sagede enog. Saha sia teh nu sanyana setan? Tua kampung aral. Geuning geus nyaho ieu setan deuleu. Aing jirimna, ceuk si Wirja nyungkun. Kituna bari ngayunkeun dampal suku katuhu nu jebrag cedak kana dada tua kampung. Jengkang blek bujur kana taneuh karasa seueul kanyerina asa nyelek kana angen. Tua kampung muringis aduh-aduhan barang rek kudang diteke di para mitra sirahna ku si Wirja. Didadetkeun para mitra ditete sanes diteke hapunten. Ditete ditincak. Didadetkeun ku dampal suku kana lemah blak nangkarak bengkang. Amekan eungap sirah lieur bumi alam asa tibalik langit asa tungkep burinyai tetenyoan kik. Harita teh para mitra asa robah kararoneng rada teu puguh rasa. Udang sia tua kampungan pisan hirup teh. Sok udang ngeurik nyawani keur lawan ye setan bungkeulikan deuleu. Ceuk si Wirja kekerot. Nahan amarah tapi teu waniun ari nepi ka ngabinasa mah. Da maksudna mangan sakadar mancing anggara sangkan buru-buru datang kadinya. Ari tua kampung geus teu bisa ngomong ukureng hap ranyug bari nahan kanyeri. Beungeut sepa ingetan geus selang-seling meh-mehan teu eling. Kacaturkeun tatanggana teh nu tadi tuturkeun kadinya barang ret tua kampung nu disiksa meninga jenghok reuwas. Manehna teu kebat leumpang nangarengkog bari ratug jajantungna. Da sieun kabarerang sanggeus rada lidah neges-neges sidik pisan aya jalma jahat nu ngahaja nyiksa tua kampung. Atuh belecet manehna lumpat saling keran ka pipir imah ngajugjug ka imah polisi. Teu kacatur di jalana gok kanu dituju ka sampak teh polisi jeung semahna. Keur ngariung bari ngawadul dina meja ngabarak kadaharan. Angara sapara kanca karek cat pisan ungah keur ngareureuhkeun kacape bari ngopi. Punten bulan. Punten. Eta lalaki uluk salam semugugu. Aya naon euy jiga nu rusuh teuing? Polisi nanya bari cengkat. Nyampeurkeun ka semah nu datang. Anggara jeung batur-baturna uluk colohok. Cina ka beuki. Cina ka waktosna seep. Para mitra sadaya. Mangga dugi ka dieu heula. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bahe carek dina mang dongengkeun ieu dongeng kirang nyugemakeun hapunten nu kasuhun. Mang atuh para mitra sanes kirang sono Mang Jaya teh ngahaturkeun wilujeng kantun sapunya repegat simpai paturai patepang deui permios.